Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa tepang deui saatosna teu penat. Abi teu konten sababaraha laminya aduh ge kasasihan. Kaleresan kamari-kamari abi nya aya kesibukan pribadi panginten ayeuna nambah tiasa ngontenkeun deui salerosna mah sih abi hoyong teras ngonten cuman kumaha nya seueur kegiatan janten teu tiasa ngahajakeun ngadamel video paling kangge ayeuna teras ka payuna mah abi bakal nanti ngadamelna teh sakantenan kumaha nya sapertos diary vlog deui lah gitu nya janten ngadamel video kegiatan sehari-hari gitu sareng ieu channelna abi digentos janten teu ngangge nami nyalira teu ngangge nami Deden Gilang Rahayu channelna bade digentos janten Budak Sunda Motekar art jadi pengkerna ya ART nah maksudna kolbah motekar mah teh pami sakaterang abi motekar teh nya janten ngulik lah gitu artos Sunda nama motekar teh ngulik nah pengkerna di ujungan art janten ngulik dina seni lah gitu janten ngulikna ku cara seni gitu sanes kumaha nya pokona mah abi aya sababaraha kegiatan anu seueurna kegiatan-kegiatan kesenian gitu seni terutama abi kan dina seni Sunda gitu sapertos silat nya abi lami dina silat malihan mah aya channel silatna oge mangga kantun dicek wae channelna Putra Sinar Pusaka Official. Ya mah sambil jalan-jalan panginten abi nyobian ngavideokeun deui tos sababaraha sasih teu ngavideonya sambil jalan-jalan abi bade ka tujuan leles. Masih seputaran Garut videona janten panginten isina teh bakal campur aduk teh gitu aya senina aya sebatna teh tur kieu nya jalan-jalan kieu lah gitu menawi tiasa sebatna teh panceg gitu henteu sapertos kamari ngadamel video lep teh aya deui ayeuna mah bade dikeureuyeuskeun tapi jantenna ngiringan kegiatan sadidinten moal tiasa nyusun mung panginten insyaallah wabi dipilih ayeuna lah maksudna video janten teu saenakna ngadamel video diupload saenakna ngadamel video diupload henteu gitu siap nah tong hilap ditonton wae videona upami resep kana videona tiasa di-share oge di-like sareng di-subscribe nyungkeun bantosanana kangge ningkatkeun sumanget abi kangge ngadamel videonya. Nah, memang lah panginten seseueurna nu ngadamel video di YouTube teh ngejar-ngejar AdSense gitu. Ari abi mah kan nembe ge kamari subscriberna nembe sababaraha hiji panginten bujang-bujang ka AdSense gitu. Ieu mah sambil ieu weh ngisi kekosongan daripada di jalan nyalira terus aya rencang ngobrol jantenna teh kanagas lumpatna teh kanagas kakebutan kumaha nya mending sambil ieu lah iseng-iseng ngobrol. Nah, tong hilap kangge di-subscribe channel YouTube-na Budak Sunda Motekar.
Abi bade kaleles kaleresan kawitna bade nyarengan ieu ya angkot 10.010 tujuan Terminal Guntur Leles Kadungora pamit telapat mah nya. Mau ngabdi teh dikejar waktos sambil we lah gitu nya. Tapi arah nama sami gitu. Benterna namanya kan abi keluar dari bumi pami angkot itu mah muter heula ka jalan Bang nu ke arah Pramuka. Jalan Pramuka terus stasiun Garut. Muter deui ka Kerkop terus ke Terminal Guntur namanya lebet ka Jalan Merdeka Ciatel. Bundaran eta teh kasebatna bundaran STM nu ka arah Banyuresmi Bagenit namanya belok ka kiri ka Palih Targong penak deui di dieu nya. Sakitu Bang tanya Kang video ayeuna mah tong hilap Kang di like, komen, oke subscribe. Ayeuna channelna namina gentos janten Budak Sunda Motekar. Hatur nuhun kanu atos subscribe, kanu teu acan oge mugi-mugi tiasa ngiring ngadukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.